Sampurasun wargi sadayana, Wilujeng sumping dina video tutorial. Tah cenanya satu acana orang ngawanohan heula simpuring asmana Rai Fitri Nur Anissa kalawan NIM 2307138 nu baris nyarengan dina video tutorial ngagunakeun aplikasi Notion salaku media pikeun nulis carpon. Ieu video pikeun nyumpunan pancen mata kuliah teknologi digital dalam pembelajaran bahasa nu diampu ku Dr. Hari Santosa Nugraha MPD. Ieu teh aya pasoalan pangajaran nulis carpon yang hareupan tantangan dina aspek kurangna motivasi siswa, bimbingan individu nu kawatesanan sarta kurangna media kolaborasi nu efektif. Lah aplikasi Notion teh bisa jadi solusi inovatif dina ngungkulan pasoalan nu aya dina pangajaran nulis carpon. Tah, naon cenah Notion teh? Notion mangrupa aplikasi produktivitas nu nyadiakeun platform in-one pikeun ngatur, ngokolakeun sarta kolaborasi jeung tim. Ngaliwatan Notion, pangguna bisa nyieun dokumen, halaman web, jadwal, pancen jeung rea deui dina hiji aplikasi nu teratur. Dilami-lami, hayu wae orang langsung kana video tutorialna. Tah, nu kahiji tiasa buka web notion.com, terus diklik nu tulisan download, terus tong hilak di downloadnya kanggo versi anu tiasa dianggo di laptop. Tah saatos di download tiasa langsung we diinstal kanggo aplikasina. Tah nu salajengna tiasa login ngagunakeun rupa-rupa akun. Tah di dieu simkuring ngagunakeun akun Google pikeun login kana aplikasi Notion ieu. Ieu teh tampilan awal dina aplikasi Notion. Dieu teh aya search, tiasa nganggo AI, home, inbox. Salajengna tiasa klik new page atawa ngaklik icon nu gambarna pena nu aya di gigireun profil. Tah cenanya amun tos kieu tiasa diketik wae judul carpona dina bagian new page. Dina ieu aplikasi teh tiasa ngagunakeun cover kanggo carpon nu bade ku urang tulis teh. Tiasa ku cara ngaklik add cover atawa icon gambar anu aya di tengah-tengah antara add icon jeung add comment. Tah cenanya ayeuna mah tos aya gambaran, namun gambar ieu teh gambar random kitu tiasa digentos ku cara pencet change cover. Terus dikana uploadkeun. Tah ti dieu tiasa diupload dina file anu aya dina komputer atawa laptop. Tuh kan janten ayeuna mah coverna ge atos saluyu pisan sareng carpon anu ku urang kahayang. Tah nya dina Notion oge seueur pisan kitunya tambahan-tambahan kanggo nyampurnakeun carita atawa carpon urang gitu. Salah sahijina orang tiasa milih dina anu tanda plus, tiasa dipilih aya naon wae kitunya. Di dieu teh baris ngagunakeun quote gitu. Tiasa diklik wae nya icon quote-na terus dieusian dina eta quotes gitu. Dina Notion oge tiasa nambahkeun lagu kitunya kanggo jadi background dina carpon ieu. Tah ku cara diklik icon audio terus engke kanu embed link. Laju kopas link lagu anu bade dijadikeun soundtrack carponna gitu. Tah contona dina carpon ieu ngagunakeun lagu Bandung. Sabada eta tiasa langsung wae diketik kanggo carponna.
Satos diketik, Chartboard itu tiasa dipublikasi ku cara tiasa klik icon share, teras klik oge anu tulisan publish. Tah dina ieu teh langsung we klik oge publish nu di handapna tah cenah. Atau si tos ka publish di webna Notion. Tiasa di copy linkna atanapi ditinggal tina webna. Ieu tampilan tina web tos diklik tina link anu tadi teh ya. Tos ieu mah parantos rainsanya urang nulis Charpon sareng publikasikeunana tina aplikasi Notion teh. Hatur nuhun kanu tos mancu kana ieu video tutorial. Mugia ieu video tiasa manfaat kanggo sadayananya. Tong hilap like, comment, sareng subscribe-nya. Hatur nuhun sadayana.